mabok ambalaya di Indonesia, awas ya. Cak Gusti Allah, zina kuari magas ambalaya menutup kemungkinan launa sya'u asabnahum bidzunubihim iksain sarua jeung umat bala maling korupsi terus bae, awas launa sya'u asabnahum bidzunubihim. Mentek memehna ku Gusti Allah ku hari dipanaskeun heula, awas baheula teh ka umat ban nu dibere panas teh 3 tahun teu hujan 3 tahun, bayangkeun 3 tahun teu hujan, hese ka dieu ka ditu tatangkalan geus tandus 3 tahun atuh hujan batla luar biasa. Turun Rasul diturunkan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihissalam dakwah bejakeun Hud ka umat lamun hayang subur makmur lah jinawi percayana ulah ka batu nyembahna ulah ka makhluk. Coba ka aing kitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud. Oh terus-terusan dilelewe ku umatna, terus bae dilelewe saya tipisan mu iman ka Kangjeng Nabi Hud. Panas makin menjadi-jadi, diutus salah seorang ka Baitullah, datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung, wah bararungah majar teh bakal hujan, ternyata angin ngagelebuk, angin muter sabada Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar. Eta kapan siksa cek Allah tuh jadikeun barometer. Awas di Indonesia geus sabara bulan urang dibere panas, hujan di mana-mana, guludugan jeung kilatan, samarukna hujan bener beureun. Geus dihitung ku ari di nagara geus beak sabara puluh miliar ieu ganjeun hujan. Teh nyararaho urang mah asal hujan seuri. Padahal mah ieu teh geus ditotal sabaraha miliar beakna. Lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panasna ambual ya pohara luar menyengat. Cirina cek ahli palak mah angin heula, kilat teh guludug teh ieu mah hujan kilat angin. Sabarukan kumaha awas lamun nangtangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas. Tangerang geus kekurangan cai, pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan. Serang geus kekurangan cai ku ari mah. Kamari iya yarong perpak Purwakarta, di Purwakarta geus batela kurang cai. Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai. Allah mah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae. Ngan ieu disiksa mah babari jasa. Teu puguh teu karuh sadane macet. Siksa teh Allah da kumaha coba ieu. Terus urang ka Jawa Tengah ka ditu. Kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai. Tapi ieu urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok-mabok, pemerintah korupsi terus bae nang tangan Allah. Awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah. Awas. Mentak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yarithuna al-arda ka jelema nu nyicingan bumi. Ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yaritsunal arda. Make yarisu mah tina warasa yarisu eta makan ngawaris. Aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris. Lamun bapa ngawariskeun ka anak, aya anak, eueuh anak mah meureunanan ka incu. Lamun incu anak eueuh aya meureun dulurna, mamang teh uwa teh. Nah eta ngaranna ngawaris. Ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia nanangieun Allah, sia ngawaris ka umat nu baheula zina, sia ge kunaon zina deui bae. Nu baheula mabok, sia kuari kunaon mabok, nu baheula maling, sia kuari kunaon maling. Maka mantak make bahasana yarisunal ardo. Pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Qur'an, urang mangkat bulu. Dikiekeun dikitukeun urang mah ieu macaanna bae ge kuari ge sararese ngadengekeun ge cangkeul. Padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengekeun cangkeul geus neuleuh deui ka jam. Bangun dek demo teh ka aing sia. Aduh
Gusti Allah lagu entah nggak tahu boga janji meren dari dia jam ya janji aing jeung jahe tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula dizina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui geus kasaksian ku urang kamari tsunami beuh 200.000 manusia sahina jasa mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia seusina asahina urang neuleuh tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran gempa Sukabumi Gunung Galunggung Yogyakarta gunung deui kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae teguran ti Gusti Allah ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari caritakeun ieu teh teguran ti Gusti Allah kuari panas teguran ti Gusti Allah ayo sia Presiden Jokowi nek merubah tentang perekonomian sia nek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina kuari sia dek diasupkeun Cina kuari berangkat ya negara teh ayo sia Amerika tetap baik terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang geus dibuka lebar-lebar asup ka urang sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaekeun ku Amerika tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 ku hari geus 13,9 geus 14 ayo sia udag-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian urang teh naon urang teh naon kok jadi kos kieu sih kok jadi kos kieu sih kok beusi meuli 2.000 ngajual bursa 1.000 kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000 atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor ieu mah lain gulung tikar gulung bale ieu mah tuh tidak kumaha coba ieu perang urang teh nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh seserian bae bodoh orang Indonesia mah teu nyahoana naon ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian kulantaran perekonomian jadi tombaknya tolak ukurna perpolitikan teh jalan perpolitikan di urang teh teu stabil deuk kabangun kumaha lamun perekonomianna macet kuari Cina kakarak dibuka asuplah ka urang produksi encan Amerika dikatukangkeun sedengkeun bahan baku beelianana kudu make dolar taekeun sia ku aing kaudag moal ku sia sementara hitung-hitungan anak ahli ekonomi di urang teh encan mampu kos kieu keberadaan anak dek kumaha sedengkeun jelema nyeun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun nah perpajakan anak terus melambung teu kaudag ku nyana lantaran nyana teh pajak tanah pajak bangunan pajak ekspor impor ieu teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik bahan baku kudu dibeli ku dolar Cina nyerang ka urang ieu da kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nyesa tinggal 2.000 nu boga karyawan 20.000 nyesa tinggal 5.000 tinggal bangsa Indonesia nu teu nyahoan kieu amat sih dek demo ka mana oh pelindung di urang mah demo teh urang demo ka DPR lagi keur puyeng aing boro-boro siap ku aing sarua bae ieu nah ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu nah hakikatna menang Allah keur dicoba heulanan urang mun carita hakikat syariatna aturanana Jokowi nu boga kuari keur diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti itu bakal gitu-gitu kene Nemandak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini. Lain cek aing cek Habibie. Kamari Habibie datang ka dia. Nah ieu keur carita keberadaan negara. Kemudian panas sakallah ayo sia. Dek jeung aing udag-udagan sia ayo. Sia dek ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah, Jawa Barat. Ketika persiapkan di Palembang, di Medan, di berbagai daerah, pokoknya di
ditingkatkan pertanian sebab naon perekonomian bakal macet kunyana geus ka itu ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal kaudag melalui dolar ditaekeun ku Amerika hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika asal Cina naik perang lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15 lamun Cina terus bae ku Indonesia dibere diketeruskeun naik 16.000 jadi dari kumaha eta mah perang nyana ayo cek Amerika je pas gitulah perang beda deui jeung perang di Irak lain deui di Irak mah ai di Irak mah Saddam Hussein teh je deuleu sejarah cek Saddam Hussein manyaing teu mampu sih ko transaksi make kitu ilang dolar bae ku ini ditaekeun Islam teh dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak meuli minyak kudu make dinar meuli minyak kudu make dirham uang Iran gitu kayaknya sepakat bingung kalah Amerika sakedeung nyieun lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana bakal terulang kembali wali sanga zaman Ki Raden Patah dengan Saddam Hussein Islam akan tinggi urang mah teh minyak dengan sakitu perang perekonomian nah dijadikan biologi padahal di Irak teh ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak dihajar ku dua anjing iris moal kuat dihajar jeung Prancis moal kuat nyeulat multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui Islam nu mantak merudah sadunia kamari mah tanpa aya nu nitah spontan tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu kuari di Indonesia geus tah geus carita Irak tamang geus beres tamang geus beres geusan tamang geus geusan heulana kuari urang mah carita Jokowi presiden urang eta kajen kumaha ge perang Amerika jeung Cina hayo udag-udagan sia kamu bisa teh sia ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan non garang Amerika masih kene siap naik deui dolar moal kuat kajen kumaha nu mantak cik Jokowi urang kuari mah beralih ka pertanian urang siapkeun pertanian wah geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran ieu moal kuat ngudag dolar Amerika teh moal kuat geus urang kana pertanian cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing jas siang ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan panaskeun ku aing sia lain titah ibadah nangan udag-udagan bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi titah ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat ulah udag-udagan yang ka kawasan Allah lamun dipanaskeun panas anu luar biasa deuleu India deuleu Pakistan brek parah di tropis tinggal tropis Allah maha sagala-galan awalam yahdi apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula encan jelas Allahuna sya'u lamun teh mah kaula ngersakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu bereheula manan manehanna teu iman teh manan manehanna teu percaya ajuku kaula disiksa hajunya nanah teu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin ngan sakadar didengekeun dipikir henteu sakadar ngadengekeun dilaksanakeun henteu akhirna jadi guguyon siksa ku aitah jelema-jelema nu baraheula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka ing hatena ku aing geus dicap diceplok distempel geus moal iman kulantaran buang kawarah jasa teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu baraheula di urang zaman Bung Karno masyaallah menyatus desa Bang sampai Merauke Bung Karno mah menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat
berbagai lapisan anak politikus ekonomi jeung ahli agama Kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu nyahiji dari Sabang sampai Merauke istimewa Bung Karno tapi kuari berpecah belah kuari ge kapan geus hampir memaksakan sebenarnya per provinsi kulantaran naon asah teu kageroh kuari lamun Aceh kuari geus memecahkan diri Papua geus hayang misahkeun diri kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri kulantaran naon eta teu kageroh permasalahan naon teu kageroh geus dijieun otonomi daerah kuari mah tuh pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerah pasukan letik berarti saya-ayana dilaksanakan di otonomi daerah tapi tetap baik otonomi tinggal otonomi jalan mah tetap renjul baik di kumaha deui atuh di kumaha deui oh horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus bohong kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ke lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah ieu diceplok ku Gusti Allah asal geus kararitu deulekeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidzunubin siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga ku urang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tilkal quratuh kampung tuh negara tuh kota allati maradzikruha nu geus dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad he Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta negara tuh deuleu ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tas Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal quratuh kampung Irak tuh negara Irak utara di situlah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan didinya lah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu wow luar biasa biadabna didinya maling didinya zina saha nu gagah saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah Kangjeng Nabi Nuh diutus tita iman ka Allah disangsarikeun 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun 950 tahun eueuh nu iman eta dakwah ya Allah ya Rabbi urang mah nyeun pondok kakarak 5 tahun eueuh nu mondok bae ge geus frustasi urang dakwah nu ngadengekeun bae ge geus frustasi deuleu Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh ngan Kangjeng Nabi Nuh mah terus bae tabah diusir bala Kangjeng Nabi Nuh tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh sareng-sarikeun no ayeuna kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana kali itu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah ayana di laut ceuk Kangjeng Nabi Nuh kulama instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat geus disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh 4 Yapis Ham nah Kanan nu 3 asup ka laut ka parahu nu hiji Kanan mah teu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah teu percaya ka Abah nama di Rasul ieu urang teh ieu teh turunan 3 Yapis Ham sakitu dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari Yapis bapak orang itu Sam bapak orang itu Ham bapak orang itu jadi orang teh keturunan tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar tidinya Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta kemudian ngatu kadu naon gatu ngaranna ge tu Iran Persia
ya eta keturunan anak terus kayak Turki Cina ya termasuk orang iya oke kurang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi nu eta jadi kesaturunan kadieu itu hiji nu teu iman Kanan tidak naik Kanan kadieu cak Kangjeng Nabi nu iman siksa iman lah bah siksa di mana abdi naik ka ditu ka tanggal kalapa ada liput sia tanggal kalapa ge bong moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai ieu mah siksa sadunia imah moal bah paling ge lah kula mah lamun tanggal kalapa dekaliput kula mah ka gunung geus atuh teh iman ngaranna ge terus disiksa teh naik di mana Kangjeng Nabi Nuh itu singgahna ya gunung naon gara-garana kapal judi di Al-Qur'an Gunung Judi di mana tak di Turki nah jadi di Irak terus ngengkeuy kapal teh eureun-eureun di Turki tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter tidinya aya masjid masih aya keneh kuari ge masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh teh didinya kapal aya keneh urut kapal Kangjeng Nabi Nuh jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung Judi kuari aya keneh geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kemudian laut nu pernah gitu diberangkatkan ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit coba laut mana aya kuari kecanggihan alatnya seperti eta jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara satu negara Amerika bersama-sama dengan Arab nomor katilu Jerman nomor kaopatna Irak 4 negara Mesir 4 negara ieulah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh kuari geus dijadikeun kitu mitos geus dijadikeun kuari aya kapal Kangjeng Nabi Nuh masjidna aya urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung masyaallah aya 2 masjid hiji di dinya nomor kaduana di Tajikistan nah jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kula mah balik para raih bisa sia di luhur gunung aya tapi make kapal heli di sorotan aya masyaallah terbukti ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke Gunung Judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta 5 tahun menelusuri eta alhamdulillah terbukti iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nyana nama asup Islam kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti nah baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun bahaya ieu mah Masya Allah mailah cerita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umatna tetep bae henteu iman siksa ku Gusti Allah tilkal qura negara itu disiksa ku Gusti Allah nomor kaduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam eta ngaranna Madain Soleh lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Zulhulaifah Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngajana Madain Soleh lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr eta surat Hijr teh eta tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna tilkal qura disiksa kaum Samud mana deui tuh Ad kaum Ad di mana Ad kaum Ad teh antara suhu di Arab Madinah
antara Madinah jeung Yaman belah ditu aya Ahqaf karana mentak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf. Ahqaf eta dataran luas, dataran pasir, urang mah nyebutna gurun pasir, Sahara ngaranna Ahqaf. Teh lamun urang dina Al-Qur'an mah suratul Ahqaf Yaman. Kaum Ad di Yaman, ditinggalna kaum Ad. Mentak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam Yaman. Mentak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan. Wah, ramena luar biasa. Ditinggal para nabi di Yaman. Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman, ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea. Kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali. Nu mantak paling istimewa sadunya adalah Yaman. Sunina kuat jasa gempur ku Yahudi. Moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna, anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu. Jadi kena ISIS berangkat. Kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeakeun. ISIS terus bae. Iyalah supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa. Ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa. Neuk nyaplokna naon ge. Itu hasil-hasil bumi teh ngeunaheun jasa. Selama make Sunni ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok. Ahli toriko iya bahaya. Urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir. Urang teu meunang nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk. Yahudi teh ngaulahkeun hese ku Yahudi mah melalui Wahabi. Kos kitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi, Syiah asup. Mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin. Mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf, mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi, mempertanyakan kewalian Wali Sanga. Ketika orang nyaritakeun nyana wali, apa dasar kewaliannya? Coba, lamun tahun-tahun sabaraha, naon ditinggalna. Nah, ketika orang nyaritakeun Cirebon, Syekh kitu Syarif Hidayatullah dideuleu ku urang keramikna, dideuleu ku urang potongan bangunanana. Iyalah ngajadikeun mitos, maka didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian. Maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkeun ku nyana supaya anak incu urang ulah bisa ngaritakeun deui. Di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur, Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun. Banten ge dihancurkeun. Supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun, engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleuh. Rencana Yahudi seperti eta. Ulah sampaikeun ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian. Ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh. Nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon? Lantaran nyana geus teu nyaritakeun. Di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu? Di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu. Malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun. Ya teh Yahudi. Ya Wahabi nurut bae deui. Deuk kumaha coba ieu. Nah, mantap kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah. Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula, sebab di Yaman lah loba ditinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi. Irak geus hancur, kuari Yaman dihancurkeun. Engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia. Moncongna geus dikieukeun tah. Di Australia moncong geus dikieukeun. Tepat Cikupa. Geus diukur ku nyana, ka Cikupakeun bae kajan sakinah aya citra. Aya anu ngabisiki, coba cenah ka Puri, ulah Puri mah eueuh teh mah Puri mah. Puri mah aman eueuh nu zina, eueuh nu mabok. Eueuh di dinya mah. Aya ge anu eta doang nesian 50. Tah ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus diisi ku Wahabi pun hayang nyaho. Di kepemimpinan Jokowi ieulah kadeuleu rapuhna. Nu mantak dipaksakeun lah NU dengan agil sirat kudu naik di. Sadajan sabaraha miliar kudu bae. Urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia. Kunaon sih bisa memaksakan aya bergaining jeung ieu. Sebab naon keur memperjuangkeun kewahabian jeung kesyiahan.
dicaritakeun soge maksudnya gue mah hati-hati ka hareup lain lalaga dia mah terus dipaksakeun padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu kuari ge tawadu ngan tawaduna kuari mah tawarna duit jadi lain tawadu asli nah ieu kuduna aslina NU mah tawadu DP kok kuari main kos kitu lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen kukumaha ge sebab naon aya nu deuk diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya sunni rusak dihancurkeun lalaunan wow leuwih jeli ahli Allah amanta kabeh blut pigideg bae tapi babi nu sajan anu nyarahun gide kumaha ka hareupna ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan kos kieu bae sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun si hade abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus wih cenah kieu perang masalah ja perang paeh teu perang paeh kieu ulah kitu cenah kieu kula can kawin-kawin heula sia heula saya mikiran kitu bae sih mikiran hulu nu leutik kula mah inget mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat ye tangan kunyana diatur cak nyana teh kieu nya pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu sia balik isuk kana ieu datang jadi awewe nu datang sebab ai mah pan boga pagawean dakwah teh dagang teh dan lain sebagainya geus sia kudu nyaho sia datang ka waktuna masing-masing geus itu persetujuan pemajikan opat oke gara-gara nama ieu tah hulu nu leutik aing jadi inget bae tungtung nama geus kitu paringana barang-barang penting teh pan nu datang ieu penting ieu ya. Ku cari telepon ge teu datang. Geus kajeun lah penting ieu teu datang. Penting kadua giliran nu anu biasana nu kadua ieu. Teu datang deui bae. Sial aing geus pargel kieu teu datang ceuk nya teh. Nu katilu ge teu datang deui bae. Pamajikan nu kaopat bebereun datang ieu teu datang deui bae. Masya Allah cak nya isi punaon kieu teh. Opatna baru datang hiji aja salarial jasa langsung nyono pas nu ngariung di lembur eta nu ngariung kebeneran nyana titah nyambut nyana dulur sadaya geus esi nyambut na manusia ngan nyana nyelipkeun urusan nyana itu biasa tanya ki pudol ya kitu penceramah nyata nyelapkeun urusan nyana cak nyana teh ya kula mah urusan sambutan mah geus beres ye nya ngan ieu mah kieu saeutik mah dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti sarua jeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70 beuh eta lamun sakali lamun salila hirup berarti alajur kabeh Yahudi ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana eta pamajikan opat ngadengekeun BKB di majaheun nya horeng gede tah ganjaranna geus we balik ka imah tah pamajikan datang Waalaikumsalam ye dia datang ye naon kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita cek cenah ieu 70 cek ganjaranana atuh ayo rasa sarer beres lah kula mah lantaran ieu mah tuh geus beres kula balik ya geus sabodo teh balik mah balik teu kebal datang deui nu hiji deui Waalaikumsalam naon ya kade tadi kula ngadenge cenah 70 sarua jeung mehan Yahudi heuh bener atuh kula mah lah ieu mah hitung-hitung jihad bae hayo geus beres nu kadua nu kadua balik nu katilu datang we Waalaikumsalam aya naon ieu penting-penting ada kula ngadenge tadi kabita ajaknya na sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi kula ge hayang hayu atuh ayo berangkat deui beres eta nu kaopat dipaksakeun ku nyana
Aju ngomong jaknya na bal horeng lain Yahudi nu pae aing. Tuh gara-gara nu leutik inget pae kadinya. Aduh jaknya na lain Yahudi nu modar. Aing isu ka rumah sakit teh. Masya Allah karena geus teu kudu obat-obat hiji bae urang nu teratur ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah gitu. Ngan nu teratur rasa penting dihijikeun gitu atuh teu mah modarnya na tuh. Masya Allah tilkal qura itu negara-negara nu tadi dicaritakeun teh aku kaula dicaritakeun ka anjeun Muhammad tina caritaan-caritaan ahlina itu tadi Kangjeng Nabi Nuh, kemudian itu Kangjeng Nabi Soleh, kemudian Kangjeng Nabi Hud, umat tadi siksa Al-Aqab. Nah etalah Kangjeng Nabi Lut Yordan terus kebelah itu orang endek gitu kemana ke arah gitu Palestina didinya antara Yordan jeung Palestina didinya teh naik kadinya tah eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah handap jadi luhur-luhur jadi handap tandus hideung ku ari ge teu bisa didatangan panas nu dipager ku negara Yordan eta Kanjeng Nabi umat Kanjeng Nabi Lut umatna siksa nu mantep Kanjeng Nabi Lut na disalametkeun ku Gusti Allah ti Yordan teh tinggal lompat ke Palestina salamat Kanjeng Nabi Lut ngan pamajikanana korban tuh lamun urang nyaritakeun tentang hidayah Kanjeng Nabi Nuh anakna teu iman Kanjeng Nabi Lut pamajikan teu iman Kanjeng Nabi urang mamangna teu iman Kanjeng Nabi Ibrahim bapana sorangan teu iman ya Allah ya Rabb mahal hidayah tilkal qura negara-negara nu tadi dicaritakeun Muhammad ku kaula dicaritakeun ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu bangkawarah teu nurut ka Rasul siksa teu menutup kemungkinan umat setelah eta ge mun teu nurut ka aturan-aturan Rasulullah disiksa Indonesia geus sabaraha kali disiksa nu tatadina Jawa nu tatadina Banten jeung Sumatera ngahiji kuari jadi pisah lantaran Gunung Merapi. Jadilah Selat Sunda di dunia teh. Eta teh siksa. Terus datang ke dia ke mau. Tsunami teh anu mun Qur'an kuari. Eta teh siksa. Masya Allah karim. Geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa. Kok teh dijadikeun barometer. Teu dijadikan ibrah si ku urang teh. Jadikeun. Apakah can jelas kitu umat nu baheula disiksa tanjakeun kuari nu Batak Tasikmalaya Galunggung disiksa tanjakeun kunaon eta? Kredit ditanyakan kredit teh ahli kreditnya tuh orang dinya orang kitu ranca paku terus orang kanya kredit nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpah negara eta datang ka kuari sabaraha ribu manusia kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha gitu Padang. Ya Allah ya Rabbi eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon ganja nu luar biasa dikirim ke unggal negara lewat Merak lewat Singapura dan lain ganja datang ke kuari nu ngaran ganja di non gitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan Masya Allah nu mantak kuari urang lamun dahar di Padang sing hade ngeunah keberesna tunduh eta teh make ganja make ganja eta lina lawar jadi persediaan biasa jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh di ditu mah orang mun namu ka Aceh lamun urang teu ngarti ka agama ketika masak di ganjaan nikmat di daharna teu kebal PS ganja jadi sorangan lamun urang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan urang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan jadi seorangku lagi kaget
sisa gunung Zaitun barang terus naik mobil di sisi imah ke Bukit Zaitun horeng jadi sorangan nu mantak zaitun ke mancanagara zaitun nu aya di urang geus di naon dikemas eta teh menang ti nagara Yordan jadi sorangan mantak dina Al-Qur'an watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin demi tin demi zaitun Waturi Sina demi gunung Tursina emang didinya terus Yordania Mesir terus ke Palestina gunung Tursina okas gunung Judi teh di Turki terus ke terus tilu negara eta teh gunung Judi kabeh tilu negara gunung Judi kos Palestina ke Tursina eta urang di Yordan Mesir terus ke Palestina terus eta ngaranna gunung Tursina kabeh ya Rabbi bil Mustafa بلغ وقال الله